Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ari ieu eta hiji pasal. Yajibu wajib. Naon al-hajju. Ibadah haji. Atanapi munggah haji. Wal umrotu. Sareng ibadah umroh. Fil umuri. Dina saumur-umur. Atawa saumur hirup. Marrotan. Kalawan sabalikan. Wajibna teh alal muslimi. Kajalma Islam. Al-hurri. Anu merdeka. Al-mukallafi. Anu mukallaf. Tegesna baleg. Jeung boga akal. Al-mustati'i. Anu kawasa. Atawa kaduga. Bima. Kana perkara. Yusilu. Anu nganepikeun. Itu emma. Hu ka itu muslim. Wa yaruddu. Sareng ngabalikeun. Itu emma. Hu ka itu muslim. Ila watonihi. Kalemburna. Atanapi tanah airna. Itu muslim. Fadilan. Barina anu leuwih. Andainihi. Tina hutangna itu muslim. Wa maskanihi. Sareng tempat cicingna. Atawa imahna. Itu muslim. Wa kiswatihi. Sareng pakaianana. Itu muslim. Allah ikoeni. Anu parantes. Itu dua nana. Tegesna tempat cicing. Sareng pakaian. Bihi. Ka itu muslim. Wa mu'natiman. Sareng biayana jalma. Alaihi. Anu tetep ka itu muslim. Naon mu'natuhu. Biayana itu eman. Muddata zihabihi. Dina waktu inditna. Itu muslim. Wa iya bihi. Sareng balikna. Itu muslim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadratis Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Hancana kitab Sulamut Taufiq halaman 44. Kantun faslun yajibu al-hajju wal umratu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ari ieu eta hiji pasal. Yajibu wajib. Naon al-hajju. Ibadah haji. Atanapi munggah haji. Wal umratu. Sareng ibadah umroh. Fil umuri. Dina saumur-umur. Atawa saumur hirup. Marrotan. Kalawan sabalikan. Wajibna teh alal muslimi. Kajalma Islam. Al-hurri. Anu merdeka. Al-mukallafi. Anu mukallaf. Tegesna baleg. Jeung boga akal. Al-mustati'i. Anu kawasa. Atawa kaduga. Bima. Kana perkara. Yusilu. Anu nganepikeun. Itu emma. Hu ka itu muslim. Wa yaruddu.
sareng ngabalikeun itu ma hu ka itu muslim ila watonihi kalemburna atanapi tanah airna itu muslim fadilan barina anu leuwih andainihi tina hutangna itu muslim wa maskanihi sareng tempat cicingna atawa imahna itu muslim wa kiswatihi sareng pakaianana itu muslim Allah ikoeni anu parantes itu dua nana tegesna tempat cicing sareng pakaian bihi ka itu muslim wa mu'natiman sareng biayana jalma alaihi anu tetep ka itu muslim naon mu'natuhu biayana itu man muddata zihabihi dina waktu inditna itu muslim wa iya bihi sareng balikna itu muslim wa arkanul haji tos cekap seepnya ya tanadom teh yes seratan Arab ieu ngaosna jelas teu iya nontos-nontos ngaos seratan Arab ieu babari teu pami babari tiasa langsung meser bukuna pami hese uang ditulis kulaten tah nggak tos atuh ditulis kulaten teh dipangetikeun maksudna gitu tos kelah eta mah Bismillahirrahmanirrahim. Lebet kana pasal salajengna nyaeta pasal ibadah haji sareng umroh. Ku urang teu kenging dibayang-bayang lah jiga rek hese. Ibadah haji sareng umroh memang hese, tapi ku urang wajib diajina, terutama pikeun jalmi anu bade ngalaksanakeun ibadah haji sareng umroh. Sahanu terangnya urang ge tiasa angkat. Ta ayeuna samemeh ngalaksanakeun persiapkeun heula ilmuna. Paslun fin nusuki yajibu al hajju wal umratu wujuba ainin
Dina ieu pasal teh bade nyarioskeun haji sareng umroh. Di urang mah biasana bahasana teh munggah haji sareng umroh, henteu munggah umroh ya. Munggah haji sareng umroh, padahal nami nama haji umroh ya. Ngan ai haji mah sok ditambahan ku naon? Ku munggah, atawa lamun bahasa Indonesia naik haji tara aya naik naon? Naik umroh, padahal sami-sami keneh ya. Ieu ibadah haji atanapi ibadah umroh teh hukumna wajib ain, fardu ain, tegasna mah notog ka saban-saban babatok ya. Rek nyebut notog ka saban-saban sirah asa henteu nyambung ya. Notog ka saban-saban babatok. Jadi setiap jalma gaduh kawajiban ibadah haji sareng kawajiban ibadah umroh. Ieu hukum secara umum. Jadi saha wae jalmina gaduh kawajiban angkat ibadah haji sareng ibadah umroh. Naon dalilna? Lamun urang mah ceuk saha saha nu ngudukeun teh, di dieu nu ngudukeunana nyandak para ulama tina dawuhan Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wa atimmul hajja wal umrata lillah, bahwa Allah dina Al-Qur'an parantos ngadawuh wajib nyampurnakeun ibadah haji sareng umroh. Sajabaning dalil Al-Qur'an aya oge dalil anu dicandak tina hadis. Di dieu bahasana qala lisaili hijjaan abi kawa tamir sohahahu. Jalma kawajiban ibadah haji, kawajiban ibadah umroh. Kumaha mun eta jalma teh bogaeun biayana mangan teu kadugaeun mangkat dagering atawa kaburu maot, maka nu jadi ahli warisna wajib naon nginditan, sok disebut ayeuna mah badal haji atawa gaganti anu angkat ibadah haji bakating ku wajib-wajibna. Yajibu al-hajju wal umratu fil umuri marrotan. Ieu kawajiban ibadah haji sareng umroh teh ngan ukur sakali dina saumur hirup. Hirup 60 tahun wajibna mah sakali. Berarti lamun ibadah haji 6 kali nu wajibna mah nu mana? Nu kahiji anapun anu 5 deui hukumna sunnat. Umroh 10 kali nu wajibna mah sakali, nu 8 kali deui sunnat. Wa in tola sanajan lila umurna 100 tahun salagi can ngalaksanakeun ibadah haji maka kaperdih pikeun berangkat ibadah haji. Salagi can ngalaksanakeun umroh kaperdih pikeun berangkat umroh. Wajib pikeun sakabeh jalma. Ngan pedah aya persyaratanana. Ceuk tadi wajib sakabeh jalma ibadah haji sareng umroh. Ternyata ieu kawajiban teh aya syaratna. Anu mana lamun ieu syarat aya di eta jalma, nembe eta jalma kawajiban ibadah haji sareng kawajiban ibadah umroh. Atuh lamun teh mah ieu syarat teu aya salah sahijina, maka ibadah haji na teu wajib, ibadah umrohna
teu wajib. Da ayeuna kantun naon nguninga atawa nganyahokeun kana syaratna naha urang teh termasuk anu wajib atawa henteu. Naon wae syaratna teh alal muslimi. Nu kahiji syaratna teh wajib ibadah haji jeung umroh pikeun jalma anu Islam. Jalma anu Islam ceuk urang mah agama Islam eta teh aya kawajiban ibadah haji sareng ibadah umroh. Geus aya di urangnya syarat nu ieu mah. Tuh buat teuing aya kabeh syarat di urangnya. Al-hurri nomor kadua syaratna teh merdeka. Ari jalma merdeka teh lain abid, lain jalma beelian, lain jalma nu sok dijual belikeun. Atuh jelas we urang mah merdeka nya. Merdeka teh lain merdeka, merdeka lain kitu maksudna nya, tapi lain jalma anu meunang dijual belikeun. Tegasna mah geus masing-masing urang. Aya berarti kemerdekaan, kemerdekaan lain kemerdekaan tina kemerkaan lainnya. Al mukallafi nomor 3 syaratna teh mukallaf. Ari mukallaf teh eusina 2, hiji baleg, 2 boga akal. Urang entos baleg atuh kantenan nya mesti baheula balegna ge nya. Urang gaduh akal, kantenan gaduh akal. Mun di naon suguhan belum caunang mesek jeung belum tai, urang bakal milih cau. Ah butuh tai jang gemuk. Henteu maksudna lamun di daharnya berarti baleg entos berakal oge entos, berarti Islam entos, merdeka entos, baleg entos, boga akal entos, geus araya ta. Hiji, 2, 3. Nomor kaopat al mustati'i bima yusiluhu wa yarudduhu ila watonihi fadilan andainihi wa maskanihi wa kiswatihi alla ikoini bihi wa mu'natiman alaihi mu'natuhu muddata dhihabihi wa iyabihi. Anu terakhir syaratna teh mustati. Ari mustati teh kaduga kawasa mampu. Mampu pikeun naon? Bima yusiluhu, mampu pikeun ngaberangkatkeun urang migawe ibadah haji. Berarti mampu pikeun urang berangkat ka mana? Ka Mekah, berangkat ka Madinah ya. Mampu teu urang nya tergantung tina salah sawios kamampuhan teh. Hiji, duitna kudu aya. Sabaraha mangkaning ibadah haji teh anu standar wae geus puluhan juta, di atas 50 juta eta ge ngantrina belasan tahun bahkan puluhan tahun. Daftar ayeuna berangkatna sekian tahun kahareup. Aya nu langsung bisa berangkat biayana kudu ratusan juta. Ah ari nu boga mah rek sabaraha ratus juta ge nu penting bisa berangkat. Duit aya, tingali awak cager atawa gering, pimampuheun atawa henteu. Dajag-jag soteh urang mah lamun dipake lempang ka mana ka sawah, ka kebon anu jarakna teh deukeut. Cantang tu di ditu mampu nya. Sanajan anu di dieuna leuleus ge biasana sok jadi kuat cenah di ditu mah. Tah eta nya
kasehatan aya pengecekanana sabada boga duit pan urang teh kudu ngadamel persyaratanana diantawisna ngadamel paspor jeung pisana. Paspor mah bukuna, pisa mah eusikna nya. Hak guna cicing di lemur batur. Da ngaranna ge di negara batur urang teh kudu boga hak aya tanda bukti supaya urang teh henteu ditewak. Ayeuna di urang indit ka Janggala moal aya nu newak da masih keneh di Indonesia, tapi ari antar negara mah urang teu boga paspor teu boga visa tangtuna bakal ditewak. Kudu ditempuh persyaratan nu etana, ditempuh pendaftaranana, ditempuh persyaratan-persyaratan nu sejena. Anggap we beres persyaratan eta teh berarti tinggal ngajadwalkeun atawa narima jadwal jang pemberangkatan. Geus aya teh pemberangkatan gancang namanya berangkat lamun ti dieu biasana ka Bekasi. Di ditu teh dicek pikuateun atawa pigeringeun. Lamun pikuateun lolos, lamun pigeringeun sanajan jagjag wayahna dipulangkeun deui. Ngan nu jelas lamun teh mah kaduga pikeun berangkat ka dituna eta teh hukumna wajib. Anggap we 100 juta jeung jang jajan jang oleh-oleh dateng bawa nanaon mati urang mah nya sok kalah diaromongkeun. Pugu ongkos ge meunang papaksa jual itu jual ieu. Pas mulang teu babagi dari aromongkeun nya. Lain mah dipenta doana nya. Nah ngan saukur jang berangkatna wungkul sanes wa yarudduhu ila watonihi, termasuk ongkos jang balik deui ka dieu. Lamun ti lemur ti Cikamuning teh jang balik deui ka mana? Ka Cikamuning. Ah da ongkos ge sok geus sapaketnya. Bisi ieu mah bisi berangkatna sorangan. Da zaman baheula mah can aya travel jiga ayeuna. Ayeuna geus aya travel tau beres we nya. Mun sekian 40 juta beres we geus teu kudu nanaon, paling ge tinggal disuntik vaksin wungkul nya. Aya ongkos jang berangkat, aya ongkos jang mulang deui. Nahangan saukur eta sanes fadilan andainihi, bari ongkos anu rek dipake berangkat ibadah haji atawa ibadah umroh kudu leleuwihan sesamayar hutang. Jadi hutang kudu dibayar heula nya. Boga duit 100 juta ari hutang 100 juta mending pake ibadah haji hutang mah engke we. Teu kenging nya sabab eta mah teu wajib ari kitu mah. Sabab wajibna ibadah haji teh lamun hutang geus kabayar ya. Bayar heula. Ieu mah hutang teu dibayar berangkat haji henteu nya. Eta mah doraka saumur-umur. Salagi artos aya tapi teu berangkat berarti kaya-kaya urang teh ngalanggar perkara nu wajib tuluy-tuluy. Teu aya usaha salit-alit acan mah. Naon deui sajabah hutang wa maskanihi, tempat cicing. Di urang mah tempat cicing teh naon imah. Ek berangkat haji atawa berangkat umroh ulah nepikakeun ngajual imah. Imah mah ulah dihitung ya. Dihitung-hitung teh harta aya 40 juta ngan 40 juta teh jeung imah. Kamari aya nu nawar 10 juta. Tari kitu mah teu wajibnya. Contoh berangkat ibadah haji teh 40 juta.
sanajan dina bukti nama umroh ge ayeuna tos 42 juta nya. Tah imah ulah dihitungnya, termasuk pakakas anu wajib sok dipake alat kasab. Naon berarti congkrang lamun di urang mada alat kasabna teh ngoren ngebersihan kapal. Naon welah pacul, naon deui itu teh arapalnya, koren, ragaji, mesin rumputnya, jeung sajabana eta mah ulah dijualnya, ulah dihitung nu kitu mah. Sabab eta mah kabutuhan pokok. Engke lamun eta dijual hek teu boga deui duit, urang teu bisa naon teu bisa usaha. Ulah dijual. Naon deui wakiswatihi alla ikoeni, pakaian baju ulah dijual jeung deui moal tak aya nu meulina ge nya. Barutut baju urang mah. Urang ge geus rada era make nu sorangan komo batur meureun gitu tah. Baju ulah dijualnya. Maksud ulah dijual teh ulah bakatingku hayang ibadah haji nepikakeun ngajual baju. Da dina buktina mah moal ieu nya. Jujual nepikakeun ngajual imah, ngajual baju, ngajual pakakas moal. Urang mah da masing barang anu teu pati berguna ge rek dijual mah sok jadi kumaha sok jadi nyaah. Pugu teu kapake barang teh ngan pas rek dijual teh asa butuh ieu teh, padahal mah teu dipake-pake nya. Eta mah jiwa manusiawi nya. Imah pakakas pakaian anu masih keneh layak, teu kenging dietang, teu kenging dijual pikeun ongkos. Naon deui wa mu'natiman alaihi mu'natuhu muddata zihabihi wa iyabihi. Jalma anu wajib dinapakahan, contoh nu wajib dinapakahan teh lamun kolot mah nganapakahan teh ka saha ka budak, mun salaki nganapakahan teh ka pamajikan. Ambil we contoh nu gampang, salakina rek indit ibadah haji ninggalkeun pamajikan jeung anak. Mangkaning ibadah haji teh 40 poe leuwih saeutik. Tah sajero 40 poe berarti ditinggalkeun nepi ka balik deui eta pamajikan jeung anak biayana kudu geus ditanggung. Ditanggung teh lain ditanggung jiga naon jiga karung, maksudna mah geus aya cadanganana. Lamun sapoena 100.000 cekap 100.000, anggap we cekapnya sapoe 100.000, 10 poe 1 juta, 40 poe 40 juta. Anggap we 45 poe berarti 4 juta setengah. Bener teu? 10 poe 1 juta, 40 poe 4 juta. Berarti 4 juta setengah lah. Berarti minimal lamun salakina rek indit ibadah haji kudu nyadiaan duit 4 juta setengah. Lamun kira-kira teu sanggup aya jang ongkos mah henteu nepi ka ngajual imah, henteu nepi ka ngajual pakaian, nganjang ninggalan ngabiayaan pamajikan jeung anak eueuh. Aya namangan masih keneh 3 juta. Berarti kurang sabaraha ye? Kurang 1 juta setengah. Maka eta jalma can aya kawajiban indit ibadah haji sabab disebutna henteu mampu. Da maksud teu mampu teh jang ongkos inditna aya, ongkos balikna aya, hutangna kabeh geus kabayar, tempat cicing alias imahna aman,
pakakasna oge teu nepi ka dijual, pakaianana henteu nepi ka dijual, bari aya jang ngabiayaan jalma anu wajib dina pakahan. Talamun geus aya kabehanana jang napakah aya 45 poeun nya tuluy jang nu sejena ongkos itu ieu beletak-beletuknya naon ngaranna teh lain beletak-beletuk bebetukan pokona mah sakabeh jang biaya geus aya geus nepi ka darajat mampu berarti eta jalma kakara aya kawajiban indit ibadah haji. Maksud wajib indit teh lain berarti harita langsung indit ya, lain berarti kitu, tapi menempuh proses jang indit. Lamun di urang mah nyieun paspor tuluy daftar tahun 2025 kabagian mangkatna 2035 ta eta mah teu jadi dosanya sabab lain salah urang, lain aturan urang da urang mah geus daftar jeung siap berangkat. Anapun diberangkatkeun 10 tahun ka hareup eta mah urusan nagara nya. Nu penting urang mah daftar lamun tos wajibnya, sabab lamun henteu teh doraka. Tadi dia aya bahasa ae wa iqomatihi bimakkata wal madinati palayajibani ala kafirin walau murtadan. Mafhum tinu tadi ya. Ceuk tadi anu wajib ibadah haji teh jalma Islam, berarti jalma non muslim. Naon non muslim teh berarti Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, termasuk kafir murtad nu tadina Islam tuluy asup kafir eta oge teu wajib. Ngan anu murtad mah lamun beunghar kadugaeun biayana eta mah jadi wajib. Nepi ka iraha kawajiban jalma anu mampu teh salagi can daftar maka terus eta jalma boga kawajiban. Sedengkeun teu dilaksanakeun tahun 2025 duitna teh geus picukupeun jang berangkat jeung jang biaya nu ditinggalkeun teh hek teu daftar-daftar, maka tiap waktuna tiap detikna dihukumanana doraka. Jual pala laurnya sakapeung malamun apal kitu mah embung boga duit teh tapi dah hayang boga duit teh nya. Ngaresikona lamun boga jang ongkos jadi aya kawajiban ibadah haji jeung umroh. Mung haji mung umroh tinggal ulah boga duit, kira-kira geus rada rek nepi kana biaya bikeun ka batur atawa balanjakeun supaya naon, supaya teu keuna ku kawajiban ibadah haji jeung umroh. Diakalan wae nya ku urang mah aya pijakateun buru-buru jual supaya naon, supaya teu zakat da jadi henteu nepi nya kana nisabna. Titik kumaha nu gelo cek tadi ge nu wajib anu berakal, nu gelo mah henteu wajib. Kumaha budak cek tadi anu wajib teh anu baleg, atuh ari budak nu can baleg mah teu wajibnya. Kumaha ieu mah budakna geus baleg, atuh lain ge budaknya ari geus baleg mah dianggapna oge geus jadi kolot. Lamun dina KTP mah atawa dina tanda pengenal aya kategori nate anak-anak, aya dewasa, remaja masukna kana dewasa nya baleg. Titik afada dzalika ar-Romli wa arkanul haji. Entos isa mah ieu teh panjang teh.
panjangnya engke dina rukun haji mah wang bari gambar supaya kabayang gitu. Sanajan can indit kaditu ya. Ayeuna wang digambar tah engke samikeun kantos kaditu di dieu aya nu kantos kaditu nya engke wang samikeun gitu antara gambar jeung buktina. Dina gambar yeuh aya batu ceuk nu geus kaditu teh asa eueuh batu di dieu mah teh berarti hapus batu eta teh sabab dina kitab mah ieu hasil penelitianana iraha baheula lamun pas keur sa'i teh aya keramik hejo eueuh ayeuna mah geus diganti ku lampu neon contohna teh geus canggih geus lain keramik deui tah berarti ganti di dinya teh disebutna sanes keramik warna hejo tapi lampu anu nyorot warna hejo aya keneh lampu anu nyorot warna hejo tah sapertoskeun kitu nya asana mah aya nya tah kajadian-kajadian tempat-tempatnya anu dicarioskeun baheula dina kitab sareng ayeuna kan tangtosna aya perbedaannya perbedaan bangunan mun baheula Bukit Sopa jeung Bukit Marwah teh tiasa keneh didampal ayeuna mah tos dibatas ku pager lamun baheula mah masih keneh babatuan ayeuna mah sa'i teh dina luhureun keramik aya oge anu dina motor listrik tinggal dieu ke orang teh geleuyeung sok naon sa'i teh gitu asalkan aya we jang mayarna tos cekap heula nya kantun engke lebet kana rukun haji rukun ibadah haji aya rukun haji aya wajib haji aya rukun umroh rukun haji eta manu kudu dipigawe wajib haji menang ditinggalkeun lain menang-menang teh bae we maksud menang teh dina tingaleuna masih keneh sah ngan peda wajib mayar denda mun di ditu mah bahasana dam ya. Wajib mayar dam teh denda tangke dipayunnya gina masalah rukun haji, wajib haji, rukun umroh termasuk pasunatan-pasunatanana. Cekap heula wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi fakina wa fakihah lana wa qurabati lana fi dinina tawassalna bita'alumi tawassalna bita'limi anta ruzuqanal wasi'ah wa anta ruzuqanal amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahuripan